tingali pan urang teh agama muslim di dina naha ditulis Islam. Iya goblok kecek pres we kos beo di parap jaat we. Akuno ini ge bencu bicara kemagean. Songong. Share we. Udah ganti. Jujur goblok tong balik heuras atuh ieuna. Praku jalan dibersihan keke kotori kasih geus ngampi ka imam mandi ganti baju. Oh, bajunya tuh boga. Tuh, aya tuh baju batur, tuh popoyan, copot, pakai salin. Hore ampi omongan. Pi omongan mah nomor 2 penting mah ya. Ujang nyopot baju salin lah bisa asup angin. Baas dong. Oh, hari apa pi omongan mah geus ulah alusnya. Tapi kita ganti. Geus baik kebulusan gitu tuh bikin ka sukses kebulusan. Huntu tak rusak. Rusuh ah. Neka ayo. Push. Ah, bener kebenaran si RW. Naon? Urang benerkeun KTP. Nah, emang kunaon kitu? Pan karek menang ieu kamari ti urang. Heeh, KTP mah emang aya. Tapi aya nu salah. Salah kumaha atuh kasep? Pan urang nyeun KTP teh geus sesuai data ti nu kakak eta teh. Yeuh, tingali urangnya. Tah, tingali salah. Aya nu salah ieu teh RT aya naonna. Tah tingali pan urang teh agama muslim di dina naha ditulis Islam. Lain seuli ari RW. Ieu urang kudu kumaha? Kasep. Mohon, pan agama muslim jeung Islam teh sarua. Oh, eta kene sami matakna sakola ngage acis ulang ngage suluh. Ieu ke masyarakat teh. Rusak. Barang sih jalan teh mau hujan. Padahal dana jenggang teh poe teh geus cair. Ini jalan teh. Bosan ati. Eta aing ngarek diperiksa euy tapi era euy ngomong ka dokter mah urang teh jadi baringung atuh RW euy. Jeung era segala tinggal nyarita we sok nyarita kunaon. Pokona mah tidak pantas untuk dibejakeun euy. Eta mah teu pantes we nyewa era. Sia mah kos nu ka Karawai atuh tuh bobantu seubada sebenarnya. Era urang mah ngobrol jeung RW teh meskipun RW ngomong tara balik urang mah era euy. Geus kunaon sok nyarita sing puguh. Tah itu urang tah pales. Goblok make itu speaker aktif be alus. Tapi ngebas gitu tah. Ayo wae ieu warga tarusak. Tah kitu we kumaha RW na jeprot nya wargana ge gareo. Dasar jahat mah. Ade ka mana lu euy? Urang teh aya perlu lu ka mana teh beneran ketemu di sini jadi teu kudu urang menjemput ke rumah kamu. Ku aku we dibejain di sini aku aya perlu ka kamu euy. Perlu naon beleng tapi ka kitu na meh yang nyamper ka imah urang teu biasa na maneh. Jadi urang teh rek ngajak ka saung di saung teh aya libet gratis di pemerintah. Asli na beleng. Urang teh nya urang makan-makan. Ayo urang kayu. Ayo. Mana sumanget biasa. Oh, tukang kahar mah perut. Nomor 1. Oh, jelas. Ayo tuh. Ayo. Semua balik si RW kada jeprus euy anjing. Si ieu si eta. Nah, si Sobreng cepres we. Mereka ngomongkeun aing hareupeun ulah teu pangeun. Yo, ingat Gusti Allah nyiptakeun suku teh dihareup peruntukan. Ye, nya urang geus kajian jenderal aing teh ngomongkeun dihareupeun. Luk. Jadi si RW teh lagi perut bener. Beki duit samun nyeun KTP model kakak lamun eueuh duitan mah moal jalan jeung moal beres-beres. Ieu urang ngabandungan lagi boga RW nu kieu mah. Iya, goblok kecek pres we kos beo di parap jaat we. Emang bener kenyataanna emang kitu. Ongko ngomongkeun kudu dihareupeun ulah ditukangeun aya dihareupeun nyeri hate. Heeh, we RW teh. Si ini tuh balik di sini. Teu naon Pak RW di dieu. Ieu tah penumpang Pak ieu prakadu. Aduh. Kadu mungkin beleng. Ya, cek saha kadusnya nu gimana angka. Ngomong dia nya.
Teh bawa. Eta mah pela bedog, saya pela bedog. Ulah disik-sik, ngumuruk mah ulah, dimse ulah, piceun, ngumuruk mah piceun. Ieu ge dipiceun. Isikan jengkol, jika nyiksikan sulung mana mah dimse, heh. Ngumuruk na piceun, piceun. Kumaha sih we anjing sorangan gawe goblok serba salah sih anjing. Ish, ya dimse. Barang dahar, barang gaya, enak tigana. Malum cuaca. Tapi bau-bau aing ngaliwat ya. Bawa warga aing ya mah ya euy. Nyahoan wae anjing. Keur aing mah galau di imah teh gambaran runyem kabeh. Da kudu meuli sendok tembok. Waduh goblok. Samperin lumayan. Ya, itu selalu ada rezekina buat makan-makan wae mah. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sada deulean nya. Hakaneun mah datang teh di mana di leuweung. Aya naon, Jang? Aya naon? Ngaliat tuh aboy tinggal liat bungkeulekan anjing salam kieu goblok. Ieu balik boy pindah boy. Ah, Ujang. Pak Ewe. Kan hakaneun mah aya we Pak Ewe goblok. Ewe. Sok kemana wae nya Rios teh. RW, goblok. Kumaha we donasi we di luhur geus turun. Lah dulur ewe wae atuh dulur uing ge beagi atuh lah kitu aya jadi ewe. Heuh, Jang? Heeh, aboy anjing kan hakaneun aya wae tah. Sok kemarin yang ngasakeun di aing lapar ge bansos mangke urusan tukang tampan. Anger anjing geus nu nya kan hakaneun ge bensin keur kebagian. Dak songong. Share we. Udah ganti makan peta Kopea tah anjing ah. Nyerius. Akan karbit gitu. Kan hakaneun mah aya we datang naik kan biasa skin sugan merek apalagi dia lampang mereka ditulurusanya. Itu jalan teh kan ngelewatan cik mengkol heula ka di hoyong mah. Anjing. Ilah, budak songong eta nyarios segede kitu geus jiga cabe-cabean nyarios teh kot kebebeledagan. Aduh, lila-lila anjing bisa TBCR we aing di dieu. Kali ka tuwe kadinya. Itu atuh RW teh sambut dengan baik dan ramah pemain cikopian itu. Mantap. Ngasuluh we mending ewo hujan kieu mah geuna. Ngasuluh. Solo. Ngasuluh we. Solo. Kumaha warga aman we? Tangan. Warga aman? Aman, kalau mesti tuh mau bahas warga ini. We. Lapar lu. Kalam. Ayo bisnis lah. Beli kopi Jang Pak RW. Udah, goblok. Oh, Awal anjing Pak RW teh euy. salah bang dapat ini. Bagi pisau. Dahar. Oh, sarua ini dahar lagi. Ulah tuh boy masaknya lu lapar ya. Semua balik Sleep, leng, mama balik. kopiah merah. Sugan masih sulap merah Lain. Di mana-mana we terusnya. Nah, si eta mah tinggal tadi di tangka langka. Heeh. Terus lelumpangan. Jigana di warga teu meunang duit Sigana mah. asup ka saung ieu. Heeh. Soalna beteungna kakarbekan. Kumaha atuh Bleng aing geus lapar ieu Bleng. Urang rek balik ke. Atuh Bleng sia mongkon ngajak ka dieu. Atuh Bleng Bleng. Ayo. Aing itu aya si RW. Atuh. Aing mah apa atuh Bleng aing mah nya sorangan. Oh, ayo atuh ayo. Assalamualaikum. Hadrak. Anjing, goblok eta warga linglung, ngareruas wae sia. Ka aing teh kos ngeuleuh juri gue. Ampun, tobat. Sebagai warga yang baik kita harus hormat kepada RW. Goblok. Si RW mah dinu perjalanan aya, dinu tanggal langka aya. Enak ieu warga, rek ngaliwat duit ti pemerintah aya. Eta duit ngaliwat ti pemerintah dibere sok. Ai. Sok duit ti pemerintah sok, ngomong we jujur.
duit aing Balik. Itu pemerintah sia duit duit sok. aing di pemerintah ti mah Jujur aja ngomong geus sia. jujur goblok tong balik beras atuh ieuna tingali gede kieu beras atuh ieuna tingali gede kieu beras atuh ieuna tingali gede kieu